rek betah di Arab teh. Tiba ngari ribu sorangan. Coba tuh mau duit teh dikir balik. Coba ayeuna teh karek aya di mana boa beneran. Eureun lah nungkan mobil. Cakali lah meureun mobil teh ah. Coba sorangan. Rokok teu mawa, saya teu mawa. Tapi ai make up mah kudu dah. Make up heula. Bisa ada luntur. Bisa. Mobil euy. Mana ke mana? Ada yang ngiring boleh? Emang? Beli naon? Pangankan susu. Mas, jajan tuh jeung di warung teh. Jajan, banyak teh jajan. Etang saya susu. Mah, nyarah ayam lancar. Lancar, miara hayam mah. Ayeuna ieu jajan ge duitna rodang hayam. Ngan aing miara hayam dah asa kurang panuju kana pikiran. Kunaon tah? Pan kieu. Aing miara hayam teh sabenerna mah eta kahayang kolot aing. Pan sieun nyaho berenang. Aing teh lulusan STM lokomotif. Aing teh ngangon hayam. Naon STM lokomotif, Bos? Emang aya? Aya eta nu jurusan kana motor. Eta mah otomotif. Geus diganti. Ini aing kudu ngabejaan. Goblok HP teh. Coba ieu juragan bos keur nelepon. Error deh. Kudu meuli nu anyar ieu mah. Assalamualaikum. Halo juragan bos. Aya naon ieu? Sinarian. Hah? Si Edeh mabur. Tak koplok eta. Malah mabur. Pan eta menang hayam gawe ka Arab teh. Oh juragan bos. Urang teangan di dia. Saha mabur, Bos? Eta randa nu munuu. Pan gawe ka Arab, mabur jenahna teh. Kurangan deui jika aing sakola ya. Udah saya cepat tiba ya. Bi, minta ginum. Binuhun. Langsung na. Budak saha eta? Teu wawu. Teuing atuh bieu teh mah budak burung ah. Ka warung oh ka erana. Nyata nginum doang. Ngurus tunjung. Aing teh nya. Aing rek neangan heula si Edeh. Heula Bos. Be ya bayar susu. Pamulanganna mah cokot we. Naon nu kieu Mas ya?
Kieu disuguh-suguhkeun ka aing. Bapak Sia, Naon? hayang atuh bubun diajakan ulin. Atuh teka mall ge atuh ka pasar malam ulah ngalembuk wae ka stop di mah. Teu di dapur di sumur, teu di sumur di kasur. Rupa-rupa berok-berok kieu. Naon atuh ka ditu? Aing ah, buka hayang bukan salah kita. Bapak orang ke pasar malam dan pernah numpak orsel seumur hidup aboy. Hayu atuh masih geura dandan ka ditu sing menor. Oke. Ayo Bapak Sia, urang mangkat. Tempo masih jiga sahriteung. Kuat lila yang ngaji teh dede nih kuat carangkol. Sorry coy, aing kahesan. Emang lagi siapa? Emang na beki molor. Tah, koploknya teh kitu tah, sia teh. Bikin dulu pasar malam yuk ah. Aduh aing suka nggak bisa euy. Aing sibuk isukana biasa ka sawah. Satu aingnya. Berat sia teh jagur. Tuh si Inam tuh jeung Adina. Mana? Itu. Nam, udah Nam. Nam di Nam. Aduh. Kurang seteh. Berapa malam? Idu, udah biasa. Biasa baheula. Ajakan ada sia tah. Saya jual tah, tidak usah. Iya aing tuh bisa aing. Isukan sibuk ka pasar, ka sawah. Adi sia. Adi si ajakan we. Riba memawaan kitu ah. Piceun kana itulah di jalan. Yang numpak orsel. Rupa-rupa wae jagur, siapa saja numpak orsel. Gablek duit di mana aing? Gak saya nama ah. Ajakan karunya. Gampang duit mah di aing. Gur, berangkat Gur. Ayo Gur. Ayo. Nah mangkat aing Aya. nungguan. Ah. Jalan-jalan Gur. Kira-kira aku. Kita karek datang geus hayang mah jajan ka ditu jeung masih atuh minta duitna. Dari teh Bapak Sia, jadi bapak mau mudahan jajan ge. Geus satu manjil si Under tuh aing bukan tukang gupet. Tapi sayang, urang borong sekalian. Yang numpak kereta. Mana kareta sih teh jagur? Tuh. Kareta. Emang gitu kereta? Dari kereta jagur gitu mah kapal. Kapal api jagur. Teh, saksi mau lihat teh. Tah, kabetan, biarkan kabe. Gerobaknya. Sia. Iki lagi leteng segala yang gerobak-gerobak nah. Mga yang beli cimol itu di gerobak-gerobak nah. Aneh. Gerobak. Aing mumpung majikan aing meuli cimol aing nelpon si Edeh kita ka dieu. Halo, Deh, di mana? Ka dieu buru ka pasar malam. Ku aing ditungguan tukang gupet nya. Heuh. Ayo ditungguan. Ayo.
aing ngeuh tarik kanan atau pamajikan di imah moal kabagian jatah ieu teh. Parah. Numpak naon atuh aing ka ditu neangan si Ede. Motor eueuh. Wahon pan ulaheun kumaha aing deui. Ulah dipake liar di peuting. Majarkeun teh melang cenah. Ajakan saha atuh ieu teh nya? Wah itu aya ojek euy. Jek. Oi, ayo. Ojek. Ayo. Antarkeun ka ditu nya urang nya ka pasar malam. Ayo berangkat. Urang boga tiangan ieu. Siap. Ya jelema mabur di Arab. Guys, aman. Ayo kemana? Ya tinggi itu si Edi ke mana tuh ya kicangnya datang wae kunaon teh betah di Arab balik ingat wae ka aing we kasih aing duit mau kunaon atuh aing jadi gaji geus sia daek wae cek aing ulah ka Arab mending ku aing dikawin Pan sia teh yang mengaku bener ieu lain ka aing teh. geus atuh Geus naon ayeuna? Sia jeung si kaya gor. heeh Mana ayeuna jelema? ku dikeun meuli cimol jeung Kanyaho aing mah. moal tenang we Aing dangdang apa? kok geus ngagebes atuh aing resep kan ngagebes Apa? Op na ieu. Dagon nya urang rek kadinya heula rek nempo non rek neangan jelema. Ulah ditinggalkeun urang. Oke. Ayo. Buset. Sudah kos kieu we nya di tukang lain teh. Astagfirullahaladzim. Ieu meureun. Jangan bangsa teh. Gas. Lain eta mah teuh eta mah masalah. Ayo balik. Di kawasna si Ede itu. Gadag naon ieu luman lamun ieu. Mabur ti Arab teh mah ngadon rek ngeteng sugana ieu. Gawe naon sia na ieu, Ede? Ngadon namru na ieu. Aing tas kapanggil tadi jeung si monyet gawir. Aing parasnya jeung pamajikanana. Aing pusing aing ayeuna. Sia gawe di Arab mabur kunaon deui? Boga duit. Digaji. Manya teuing. Bener. Gaji. Saya mah ngasup teh ka bos anu kira-kira kere. Bisa aing ge sengsara di itu kabur aing di ditu. Puas sebenarnya. Oh, gitu ya. Pan ieu teh meureun gawe ka Arab teh menang hayang. Hayang oge heuh suara aing teh rek rubah nasib aing di ditu. Malah mah aing sengsara na itu. Teh ngatuna ieu. Pan sia teh meureun laris jadi randa teh. Kuku kuling ngarambe teu laku, kana nggoregang oncom teu laku, jadi gabai teu laku, aing mangkat ka Arab. Eret si gawir sana di ieu. Jualan gawirna. Sabeureut teuing sia atuh aya kitu mah. Ayeuna sia tas diulangnya ku awena si gawir. Oh, tuh bukan yang kota ucak-acak-acakan. Oh guys, ayeuna masih balik. Ulah na ieu mah bisi ku kelong. Tiola aya. Mana rek balik ka Tiola? Bareng wae, Pak. Ayo main ge balik bisi ku kelong sia. Penting aing ke balik sorangan. Ini kentas aing ha. Aing kudu ngawarating tak balik. Aing mendingan dan heula. Aing di dieu mah sugangan tuh 1000 2000.